Isu kene geus rame wae kelas. Karena orang rek ngebahas tugas acara kelas. Oh, nu tugas di wali kelas teh ya. Terus, tapi kayaknya cenah koordinatorna. Kitu mah urang rembukan ayeuna. Nah, nu dek jadi koordinatorna. Uring rada sieun lamun teu bisa maksimal. Tong sieun, urang bisa silih bantosan. Tanggung jawab moal karasa berat lamun dipigawe babarengan. Nu penting haya niat heula. Sanggeus dipikir-pikir kuring hayang nyobaan. Halus pisan eta Cahya. Urang sadayana ngarojong. Mun aya kasusah, urang atur babarengan. Ieu contoh gawe tim nu hade. Sadayana geus siap. Alhamdulillah kalau lobaan geus beres. Gawe bareng urang, hasilna karasa. Kelas jadi leuwih kompak. Ieu pengalaman nu penting keur urang. Hatur nuhun kana bantuan aranjeun sadayana. Ieu hasil tina silih dukung. Urang jadi leuwih akrab. Mugia kerjasama ieu tetep aya. Sebab di kelas urang teh keluarga kadua.